Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para siswa kelas 7 SMP anu Ibu Lilis sareng Ibu Denok dipikareus tepang deui sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda. Dina danget ayeuna materi pangajaran anu bari sipedar nyaeta materi sajak. Materi sajak mangrupa salah sahiji materi pelajaran bahasa Sunda kelas 7 SMP semester 2. Para siswa wilujeng ngaregepkeun. Anapun kompetensi dasar materi sajak ngawengku kompetensi dasar pengetahuan sareng kompetensi dasar keterampilan. Kompetensi dasar pengetahuanana nyaeta mengidentifikasi bentuk dan struktur teks, unsur, aspek kebahasaan, serta isi dan amanat sajak. Sedengkeun kompetensi dasar keterampilanana nyaeta membaca atau mendeklamasikan sajak dengan penghayatan dan ekspresi yang tepat sesuai dengan struktur teks dan aspek kebahasaan. Tujuan pembelajaran materi sajak nyaeta sabada diajar siswa dipiharep tiasa mengidentifikasi struktur sajak dengan tepat. 2. Menjelaskan isi teks sajak dengan benar. 3. Membaca dan atau mendeklamasikan sajak dengan penghayatan dan ekspresi yang tepat sesuai dengan struktur teks dan aspek kebahasaan. Dan 4. Menanggapi pembacaan sajak dan atau deklamasi dengan santun, menghargai pendapat orang lain, dan penuh rasa tanggung jawab. Para siswa, sateuacan ku Ibu dipedar naon anu disebut sajak, kumaha unsur-unsurna, sareng kumaha kamakaranana, hayu urang sami-sami ngaregepkeun sareng nyakseni sajak Tanah Sunda karya Ayip Rosidi. Para siswa wilujeng ngaregepkeun. Tanah Sunda karya Ayip Rosidi. Hejo pagunungan, paul lautan, hejo paul langit, nah hatek kuring. Masing di mana kuring nangtung, masing kamana kuring lempang, tanah lempong tempat bubetah, angin nyeot nyuman tanah. Masing di mana
anjeun nunjuk masing iraha anjeun jumeluk kuring mo mumpang kuring rek datang deulkeun tarang deulkeun jantung kuring tungtung tetepan kuring tungtung tetepan tungtung pedil ngincer dada kuring geus nyaksian getih ngapayapa getih maranehanana nu mika cinta anjeun kuring geus nyaksian panon calong tangga jasad nu ruksak ngalungsar nadada anjeun hejo pagunungan bau lautan tayang kamarasan ngan katugenahan hejo pagunungan bau lautan daya ketentreman ngan ancaman ngan lantaran kuring cinta ngan lantaran kuring tresna langit hibar lembur musnah jalan lecek ngabalunggung ka kota kembang berem buah biru kembang wera, kembang jayati, tanah tempat kuring sedep, ngurugan, mun kuring tepi kapati. Jatiwangi 1856. Tah para siswa sabada hidup ngaregepkeun video sajak Sunda tadi ayeuna urang pedar cik naon anu disebut sajak teh. Dina sastra Indonesia nu disebut puisi teh sarua hartina jeung sajak dina sastra Sunda. Ari dina sastra Sunda puisi teh hartina lega pisan ngawengku sababaraha jenis karya sastra kaasup sajak. Sajak mangrupa bagian tina puisi. Puisi Sunda teh rea rupana. Aya nu kagolong puisi heubeul tapi buhun tapi tradisional jeung aya nu kagolong kana puisi anyar. Puisi heubeul aya nu ngawujud carita tanapi naratif, contohna carita pantun jeung wawacan.
aya oge puisi anu henteu ngawujud carita. Rupa-rupa puisi mantra seperti jangjawokan, singlar, jampe, asihan, terus sisindiran seperti rarakitan, paparikan, mawangsalan, terus kakawihan barudak, sair seperti pupujian, sawer, pupuh, dangding jeung guguritan. Sedengkeun ari anu kaasup puisi anyar tetapi modern nyaeta sajak teh. Tah barudak ayeuna supados langkung genre urang bahas papasingan tetapi rupa-rupa puisi dina sastra Sunda. Dina sastra Sunda puisi aya dua rupa. Kahiji puisi buhun lanapi tradisional, puisi baheula gitunya, puisi heubel. Nu kadua puisi anyar tetapi puisi modern. Anu kaasup puisi tradisional nyaeta aya nu ngawangun carita, contohna wawacan jeung carita pantun. Aya oge puisi tradisional anu henteu ngawangun carita, contohna aya mantra, sisindiran, pupujian, kakawihan jeung pupuh. Sedangkan jenis puisi anu kadua nyaeta puisi modern tetapi puisi anyar anu meunang pangaruh tina sastra Eropa nyaeta sajak teh. Tah jadi anu jelas sajak teh mangrupa jenis puisi modern. Tah barudak ayeuna mah hidup tangtosna tos tiasa nyindekeun tetapi menyimpulkan naon ari sajak teh. Leres sajak sarua jeung puisi dina sastra Indonesia. Terus naon atuh wangenan atau definisi sajak numutkeun sastra Sunda? Numutkeun sastra Sunda, sajak nyaeta karangan ugeran anu eusina ngebrehkeun pangalaman batin pangarangna. Sajak pangna disebut karangan ugeran teh sabab dina sajak mah aya hal-hal anu kudu diperhatikeun anu ngawengku diksi, wirahma jeung purwakanti. Tadi urang parantos terang yen sajak teh nyaeta karangan anu kauger ku patokan-patokan diksi, wirahma jeung purwakanti. Cik naon ari diksi teh? Kahiji, diksi nyaeta pilihan kecap atawa pilihan kata-kata. Dina sajak diksi teh kacida pentingna. Panyajak kudu bisa milihan kecap nu merenah tur ngandung harti nu antep. Dina sajak aya kecap anu ngandung harti perlambang, aya oge kecap nu ngandung babandingan tapi metafor. Eta sababna dina sajak mah loba kecap nu ngandung harti injeman, kiasan atawa konotatif nu mangrupa perlambang hiji hal atau kejadian, sarta ngawangun wirahma nu geunah tur endah dibacana. Anu kadua nyaeta wirahma. Cik naon ari wirahma teh? Wirahma nyaeta panjang pondokna, kombinasi turun naikna jeung tarik halona sora dina maca sajak. Sedengkeun anu katilu nyaeta purwakanti. Purwakanti nyaeta sasaruaan sora basa nu aya dina dua kecap atawa leuwih. Purwakanti dina sajak bisa aya di awal, di tengah, atawa di akhir pada lisan. Salajengna ayeuna urang belar ka mekaran sajak. Dumasar kana asal usulna, sajak teh mangrupa karya sampeuran anu asalna tina sastra deungeun. Nyaeta pangaruh tina sastra Eropa. Eta karya teh asup tur jadi banda sastra Sunda ti mimiti kira-kira tahun 1846. Nalika para pangarang Sunda khususna pangarang ora mimiti kasengselem tur mikaresep ngareka basa dina wangun sajak. Pangarang Sunda anu naratas gelarna sajak nyaeta Kiswes. Sabada ditaratas ku Kiswes, sajak Sunda terus mekar nepi ka kiwari.
lian tina rea sajak anu dimuat tina majalah jeung koran basa Sunda saperti Mangle, Jupumani, Galura jeung koran Sunda, oge rea karya anu geus dibukukeun mangrupa antologi. Sababaraha judul buku kumpulan sajak Sunda jeung pangarangna di antarana bae nyaeta Lalaki di Tegalpati karya Sayudi, Jante Arkidam karya Ayi Prosidi, Tepung di Bandung karya Rahmat M. Saskarana, Wasiat Konglomerat karya Taufik Faturrahman, Lalaki Langit karya Junior Soridwan, Jagat Langit karya Godi Suwarna, Maung Bayangan karya Eti RS, Jamparing Hariring karya Dedi Widyagiri, Aya Naon di Cinaun karya Wahyu Wibisana, Kidang Kawisaya karya Reti Isnendes, Katiga karangan Yayat Hendayana, Gondewa karangan Eti RS, Jiwa Lupat karangan Godi Suwarna jeung rea-rea deui. Para siswa, salajengna urang bahas ngeunaan unsur-unsur sajak. Sajak mibanda unsur-unsur kahiji jejer atau tema, kadua nada jeung suasana, katilu rasa, kaopat amanat. Unsur-unsur sajak urang pedar hiji-hiji. Anu kahiji tadi aya jejer atau tema. Jejer atau tema dina sajak mangrupa gagasan pokok anu rek ditepikeun ku pangarang kanu maca. Tema dina sajak bisa rupa-rupa. Aya tema keagamaan, kemanusiaan, cinta kalemah cai jeung sajabana. Upamana wae sajak Tanah Sunda di luhur nyaritakeun kaayaan Tanah Sunda anu keur harengheng. Jadi bisa dicindekeun tema na teh ngeunaan cinta kalemah cai atawa cinta tanah air. Unsur anu kadua nyaeta nada jeung suasana. Nada teh nyaeta sikep pangarang kanu maca. Tina sikep pangarang ngabalukarkeun ayana suasana anu karasa ku nu maca. Gerak titenan ku hidup pada sempalan sajak Tanah Sunda ieu dihandap. Hejo pagunungan, paul lautan, taya kamarasan, ngan katu genahan. Hejo pagunungan, paul lautan, taya katentreman ngan ancaman. Dumasar kana sajak di luhur tadi urang tiasa nyendekeun katangen pisan sikep pangarang teh hayang ngabejaan kanu maca yen najan Tanah Sunda teh endah tapi tetep henteu tentrem tur loba ancaman. Tina sikep eta urang salaku nu maca bisa ngarasa keung jeung hanjakalkeun ku kaayaan kitu. Nah, unsur katilu aya disebut rasa. Rasa teh ngajiwaan isi sajak. Rasa dina sajak bisa kapanggih sabada dibaca. Nah, dibaca nate digorowokeun, digalantangkeun, dihariringkeun, atawa dilenyepan dina jero hate. Sajak Tanah Sunda upamana moal kapanggih rasa eusina mun dibacana ukur dina jero hate. Sabalikna baris kapanggih tur karasa kumaha keungna mun macana digorowokeun atawa digalantangkeun. Terus unsur anu salajengna nyata aya amanat. Naon ari amanat? Amanat teh nyaeta pesen moral pangarang, tapi ajen moral anu hayang tepikeun pangarang kanu maca. Amanat tina sajak bisa rupa-rupa gumantung kanu macana.
Tah barudak rupina mung sakitu nu kapihatur pedaran materi ngeunaan sajak di Ibu. Mudah-mudahan hidup ngartos. Namun upami hidup tak acan ngartos, mangga bukaan deui buku referensi ngeunaan sajak. Hatur nuhun kana perhatosanana, tepang deui sareng Ibu dina pangajaran salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.